Kuna wa iyahumul futuh wal munuh wa rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh wa anallah yarzuquna ilma wal amal wa yahfaduna minaz zaig wa zalal bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulum. Faslun alamatul bulughi. Utawi pira-pira tetenger baleg. Tetenger ciri tanda juga. Utawi pira-pira ciri, utawi pira-pira tanda. Tetenger nyata eta keneh maksudna. Utawi pira-pira tetenger baleg iku salasun tilu. Tamamu khamsa asyrota sawiji sampurna umur 15. Apane sanatan tahun. Dizakari ing dalam diri wong lanang wal unsa lan wadon. Wal ihtilamu lan metu mani. Fidzakari ing dalam diri wong lanang wal unsa lan wadon. Litis'i sinina karena umur sanga pira-pira tahun. Mari perhatikan geus aya logatna perhatikeun. Bari ngomean. Wal haydulan haid fil unsa ing dalam diri wong wadon. Litis sinina karena umur sanga pira-pira tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna ngamimitian asup kana kitabut thaharah dina ieu matan sapina. Kitabut thaharahna mulai ayeuna. Eta teh mulai nerangkeun kitab thaharah ti ayeuna ti pasal nu ayeuna. Oke sampet mana? Oke bakal aya kapanggih batasna. Terus asup kitabus shalat dimulai pasal mana? Karena cirian ti pasal ieu teh mulai asup kitabut thaharah. Kitab nerangkeun tentang thaharah. Thaharah numutkeun syara maksudna. Kan ari ceuk lugot mah ceuk harfiah, ceuk arti secara harfiah. Lafaz thaharah teh artina bersih, asal bersih. Atawa lamun pagawean asal bebersih naon jadi disebutna keur thaharah. Tapi aya numutkeun syara mah arti thaharah teh kan pagawean khusus make alat-alat anu khusus keur ngilangkeun perkara anu khusus. Arti thaharah ceuk syara mah kan kitu. Pagawean atawa kegiatan anu khusus make alat-alat anu khusus keur ngilangkeun perkara anu khusus. Naon anu dituju ku thaharah nya nu dek diilangkeunana dua nu pokokna. Nu bakal diilangkeun dileungitkeun ku thaharah teh nyaeta kahiji najis, kadua hadas. Eta nu disebut perkara khususna teh. Ngilangkeun perkara anu khusus nyata najis jeung hadas. Cenah tadi make alat-alat anu khusus tangke bakal diterangkeun. Oge dina muqaddimah geus diterangkeun dulu kene di muqaddimah fikih. Alat paranti thaharah teh ceuk syara kur 4 rupa. Kahiji maun air. Kadua turab debu. Katilu hajar batu jeung anu disaruakeun kana batu. Kaopatna dabil
tegasna alat-alat atau perkara-perkara anu bisa dipakai nyamak kulit eta alat toharoh. Aya disebut pagaweanana, pagawean toharohna numutkeun saramanya hanya 4 rupa: wudu, guslu teh mandi, tayammum, kaopatna izalatu najasa, ngaleungitkeun najis. Kitu nu kaasup pagawean toharoh menurut syarak mah. Oke, penjelasanana mulai di depan. Jadi sasapu cek syarama nya henteu disebut taharah. Ai cek bahasa mah nya taharah keur beberes. Naon sababna pangna ngamulai ku kitab taharah? Ku sabab erek yang hareupan kana parentah salat. Sedengkeun ti antara gerbangna salat teh kudu taharah heula. Da jelema moal beres salatna lamun teu beres taharahna. Tak dina talaran geuning diasupkeun kana bagian ibadah zahir nu kahijina teh taharah ibadah zahir. Kasup ibadah pagawean ibadah. Jamun urang keur wudu teh keur ibadah. Urang tayamum misalnya keur ibadah. Ibadah dohir katingali. Ngan dina ieu matan sapinah mah hebat. Syekh Salim sama menerangkeun tentang masalah taharah ngabuka heula pasalna ku nerangkeun tanda-tanda balik. Naon hubunganana pangna dibuka ieu kitab taharah ku nerangkeun tanda balik. Ku sabab sakumaha geus kanyahoan di awal jelema anu dianggap mukallaf eta memenuhi kana patokan aqil baligh. Tegasna berakal, henteu cacat akalna. Jeung geus nepi kana batas baligh. Eta disebut kakarak mukallaf. Ketika geus disebut mukallaf, maka sakabeh pagaweanana geus dinilai. Boh pagawean hade maupun pagawean gorengna. Meureun lamun dek nyieun contoh persamaan teh mah mimiti diangkat jadi pegawai resmi ku Allah Ta'ala, mimiti diparentah hukum-hukum keuna ka manehanana. Jek bahasa agamana disebut mukallaf nya setarna teh tina baligh. Sehingga ketika can baligh mah encan disebut mukallaf. Di mana can disebut mukallaf maka encan main asli. Mun dina main teh mah atau lamun gawe teh mah encan jadi karyawan tetap gitu. Mun dianggap karyawan teh mah. Jadi kakarek latihan-latihan tah samemeh balik. Tadi mana geus nepi we kana batas baligh tidinya teu bisa henteu manehanana lamun akalna sempurna berarti kumpul akil baligh wayahna mukallaf. Bisa teu bisa geus kudu gawe eta. Bisa teu bisa kudu gawe. Jadi teu bisa mundur. Pagaweana geus ditilai gitu. Tak pantasnya dina hiji kisah Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ningali budak leutik keur alulin cenah. Anjeunna nangis. Lalu ditanya ku sebagian, "Kunaon cenah?" Pangaresa ningali budak leutik arulin jadi nangis. Kaula ingat cenah mun kaula teh maot teh keur sagalde kitu, memeh mukallaf. Meureun cenah kaula teh moal mikiran perhitungan ketina pagawean kaula. Da maotna memeh jadi karyawan resmi. Tuh. Nya aya nu geus mikirna ka akhirat mah kitu.
Jadi munasabah mantes ieu kitab taharah dibuka heula ku nerangkeun tanda-tanda balik supaya engke jelema waspada. Ketika encan nepi ya siap-siap, ketika geus nepi mainna berarti kudu bener-bener saged bener-bener mempelajari tentang ilmu-ilmu buat ngabenerkeun pagawean manehanana. Sabaraha ieu tandana balik alamatul bulug ari sapirang-pirang tandana balik salasun aya 3. Lain kudu kumpul tiluanana kada ieu. Jadi ketika aya salah sahiji nu 3 mangka eta jelema geus disebut jelema balig. Tah nu 3 ieu teh anu berlaku keur lalaki awewe hanya 2. Nomor 1 jeung nomor 2 teh mah berlakuna keur lalaki keur awewe matak bahasana fidzakar wal unsa gitu. Ngalamun tanda nu katilu eta mah khusus berlakuna keur awewe wungkul. Tanda nomor 3 mah mana wae cenah hiji-hijina ciri nu 3. Sampai dah memeh nyaritakeun hiji-hijina ciri nu 3. Urang naon sebutna? Urang artikeun kata alamah, kata bulu garagena. Alamah teh terjemahanana ciri atau tanda. Aya nu disebut alamah ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzamu min adamihil adam. Nu disebutkeun ciri setiap sesuatu anu ketika aya mangka pasti nu dicirianana aya. Ngan ketika eueuh manehna teu pasti nu dicirianana eueuh. Ciri mah lamun aya manehna mangka nu dicirian pasti aya. Ngan lamun manehna eueuh teu pasti nu dicirian jadi eueuh. Gara urang bobok heula, urang bobok laku contoh. Di antarana ciri na balik teh sempurna umur 15 tahun. Nah, sempurna umur 15 tahun teh jadi ciri karena ayana balik. Berarti lamun aya umur 15 tahun aya kata balik. Kumaha lamun umur 15 tahun eueuh artina encan ante pasti yen encan balik sabab bisa jadi ku ciri anu sajian. Itu ciri. Kaos dina isim. Harap jar teh ciri isim. Di mana aya harap jar berarti bakal aya isim. Ngerti? Ngan di mana eueuh harap jar teu pasti kudu eueuh isim buat teuing cirina teh ku alif lam. Ngerti? Jadi ciri mah ketika manehna aya pasti nu dicirian jadi aya. Ngan ketika manehna eueuh teu pasti nu dicirianana jadi eueuh. Nah, eta mah keur ngote. Ayeuna naon ari kata bulug tina balagoya lugu bulugon. Isim fa'ilna baligun. Eta urang sok nyebutna balik jelema balig. Ari masdarna mah bulug. Naon artina bulug? Patokan bulug teh al-wusul ila haddi taklif. Artina bulug teh tepi, pantina balago teh tepi. Tapi ka mana ila haddi taklif kana batas taklif tegasna kaperedih ku hukum. Jadi hartina bulug teh tepi na hiji budak awewe maupun lalaki kana batas di taklif diperedih ku hukum. Nyata lamun dianggap perjalanan waktu kawas leumpang teh mah kitu nya. Nyapaneun perjalanan waktu jelema teh melewati perjalanan waktu detik ka detik ka menit ka hari kana jam hari minggu gitu. Manehna melewati eta usia seakan-akan posisina teh leumpang nyamperkeun hiji batas. Tah disebutkeun balik teh tepi na batas perjalanan hirup hiji budak kana batas taklif. Tandana mana? Ieu. Tandana seseorang budak nepi kana batas taklif sehingga disebut balik jelema nu nepi. Eta teh aya salah sahiji nu 3.
Kahijina tamamu khamsa asyrah. Tanda balik teh nu kahiji tamam teh sampurna mah teu kurang. Sampurna umur 15 sanatan tahun. Jadi tanda balik teh kahijina sampurna umur 15 tahun. 15 tahun ku hitungan naon? Hitungan tahun qamariyah. Urang sok nyebutna hijriyah. Fidzakari boh kerdiri budak lalaki wal unsa maupun kerdiri budak awewe. Jadi tegasna baik budak lalaki maupun budak awewe ketika geus nepi umur pas 15 tahun ku hitungan tahun qamariyah atau hijriyah, maka eta budak geus balik teu meunang henteu. Ari ngitung awalna ti mana? Ngitung awal 15 teh ti mimiti pisahna awak eta budak tina awak indungna. Pas begitu borojol dilahirkeun ces tanggeus geus ngitung 0 tama tidinya. Jadi ulah poe ungkul mata kudu hati-hati dina menghitung kelahiran anak. Ya tolong meureun bisi kadang ibu bapak ente kadang ku panik kumaha kan sok sakapung-kapung kurang merhatikeun oge. Tah kudu aya nu telak teh antarana urang. Begitu misalnya urang boga dulur ngalahirkeun mangka urang kudu telak. Begitu borosotna teh ya lamun hari tanggal hijriahna kan. Hari apa misalnya ambil contoh hari Ahad tanggal 2 bulan naon ya bulan Dzulqa'dah misalnya ayeuna hari Ahad tanggal 2 bulan Dzulqa'dah jam sabaraha? Seumpama jam 10 lewat sekian menit. Tah eta teh pas borojol eta budak eta geus start 0 umurna. Engke ketika berlanjut dibere hirup panjang ku Allah taala nepi deui weh kana bulan Dzulqa'dah tanggal 2 jam 10 lewat sekian misalnya tah ti harita balik eta budak. Berarti geus pas umurna 15 tahun. Ti harita eta budak geus disebut jelema baligh, baik budak lalaki ataupun awewe. Man kada hitunganna lain tahun Syamsiah, lain tahun Masehi, tahun Qamariyah. Da dina istilah-istilah hukum syara mah tahun teh merujukna kana tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Mun aya bahasa tahun eta tahunna tahun Hijriyah. Kalobana mah nu dipake patokanna. Nah maka ditegaskan gitu sababan aya beda hitungan poe antara Qamariyah jeung Syamsiyah, antara Hijriyah jeung Masehi. Leuwih saeutik keneh jumlah poena tahun Hijriyah. Leuwih saeutik poena. Ari tahun Qamariyah mah atawa Hijriyah sataun teh rata-rata 350 genep poe. Rata-rata. Lamun tahun Syamsiyah mah 365 poe rata-rata. Berarti per tahun minimal aya selisih 8 poe. Mata kudu hati-hati. Ayeuna bayangkeun lamun ku 10 tahun geus 80 poe. Lamun 15 tahun berarti geus 150 hampir 150 poenya. Kurang lah. Lamun 10 tahun teh 80 poe jeung 45 berarti 135 poe. Aya selisihna rata-rata. Aya 135 teh 4 bulan leuwih. 4 bulan setengah, bayangkeun ku ente. Aya selisih 4 bulan setengah antara tahun Hijriyah jeung tahun Qamariyah. Jeung tahun Masehi. Sehingga bisa kajadian kieu lamun ku hitungan tahun Masehi eta budak teh encan 15 tahun misalnya. Da lahirna teh bulan Oktober lamun ku Masehi. Lamun Hijriyahna misalnya bulan Dzulqa'dah. Maka 15 tahun kemudian kemungkinan bulan Dzulqa'dah teh misalnya tahun harita mah bareng jeung bulan Oktober Dzulqa'dah eta. Ngan 15 tahun kemudian mah hitung mundur ku ente kemungkinan selisihna teh tadi sabar bulan? 4 bulan setengah. Iya, tinggal ngitung mundur ya. Lamun di Oktober ngitung mundurna misalnya September,
Agustus, Juli, Juni, kemungkinan di bulan Mei geus nepi kana bulan Dzulqa'dah deui. Tah kade ulah nepi ka kieu ieu mah da encan da ti heula oge lahirna teh Oktober budak tes nu dipake patokanna tahun Hijriyah Qamariyah. Aya begitu nincak bulan Dzulqa'dah tanggal sakitu geus balik. Mata kade lain ulah nyatatkeun kelahiran ku tahun Masehi sabodo teuing eta mah pek bae hak masing-masing ngan anu wajib telek mah tahun Hijriyah na sabab berhubungan jeung ieu balegna eta budak tanda balegna kade sing telek. Tolong kasih tahu ke orang-orang tua di antara ieu anu sok dianggap sepele padahal ieu termasuk hal anu penting. Da ieu jadi tanda baleg nomor kahiji. Ingat ke tanda baleg nomor kahiji tamamu khamsa asyrata sanah sampurna tegasna mah pas umur 15 tahun. Bidzakar boh keur budak lalaki wal unsa jeung boh keur budak awewe. Ingatkeun ya. Jadi kitu maksudna nomor kahiji mah kaharti nomor kahiji mau aku diulang deui. Ya. Hitungan pas ka hitungan pas. Dengan pas. Nah, matak lamun dina contoh tadi teh mah ya. Tadi teh misalnya lahirna jam 10 lewat 20 menit umpama. Berarti kewe 15 lamun begitu nincak 15 tahun kemudian bulan Dzulqa'dah tanggal 2 jam 10 lewat 20 menit geus balik budak eta. Mangka otomatis salat anu pertama wajib ka si eta teh salat duhur. Jadi salat subuhna mah encan wajib si eta teh. Sehingga cek sarta mah lamun subuh nanu hari tak tinggalin keneh can terhitung 2 rakaat. Begitu nincak duhur anu tanggal eta geus asup kewajiban. Ada geus balik teh. Geus mukallaf teh. Kitu tah mata kudu telak dina kelahiran teh pas kadinya pan kade. Tak pantesnya ulama-ulama mah gitu. Anu balalager gitu anu hati-hati awas contoh cenah ama eyang si babat mah cenanya baheula teh ngesepuhna teh sok ngahaja ngodoan salat anu geus katukan cenah kitu baheula cenah kitu di kodoan ku ama nya taga ari henteu yakin mah secara fikih mah teu wajib ari teu yakin aya nu tinggalin mah atawa henteu yakin aya anu cacad eta salatna. Ngalamun aya lamun yakin mah tah wajib ceuk fikih. Ngalamun kehati-hatian ulama mah kitu nepi ka saking aduh khawatir ya paur aya nu kakantun ya salat hae geus asup kana batas baleg hae harita ngacador keneh urang dek ngeureui. Monggo namun terhitung ti iraha ya teh ingerna hirup teh oh ti umur sekian berarti ti sekian ka tukang mah bawa pos kitu tos eta nomor kahiji wal ihtilam nomor kaduana ihtilam ciri balik heula naon ari ihtilam kurang cokot heula ihtilam teh pan masdar tina ihtalama yahtalimu ihtilaman berarti mujarrad mah diambil tina kata hulmun. Ari hulmun teh hulmun artina teh mimpi. Ari arti hulmun teh mimpi. Pangaran hulmun teh dina kamus ma yarahun naim fi naumihi. Sesuatu anu katingali ku jelema nu sare keur waktu sarena. Ngimpi bahasa urang. Anu sok katingali keur waktu sare ngimpi. Ai asal kata hulmu teh impian asalna. Jadi ihtilam ge ari asal kata nama ngimpi. Tapi nu dimaksud ku di dieu mah lain ngimpi. Tapi imna artina kaluar mani. Matak tadi logatna ku kaluar eta teh lain logat asli. Logat kaluar mani teh bisi engke maneh aprokna kitab sejen hayo we kecap ihtalam teh kaluar mani lain. Eta mah logat minahkeun da ari asal arti ihtalamana mah ngimpi. Matak baheula supaya sawareh dulu anu ngalogatan ngimpi jima ya. Memang diambil tina kata ngimpi ngan ditamahan ku bahasa jima. Matak sok aya nu nerjemahkeun nama mimpi basah,
ngan bisin teu paham maksudna. Sabab nu dimaksudna mah lain ngimpina tapi kaluar mani. Ngan salah sahiji jalan kaluar mani teh ku ngimpi kitu. Tapi nu dimaksudna mah lain jalanna kaluar mani nu jadi ciri balik. Sehingga rek ku ngimpi rek ku lain ngimpi yo tetep wae gitu. Dan nu dimaksudna mah lain ngimpina tapi kaluar manina. Nah itu nu jadi tanda balik. Jadi kumaha tuh maksudna nomor 2 ieu? Oh maksudna mah wal ihtilam. Kadua tandana balik teh kaluar mani. Boh ku jalan ngimpi atau lain. Kapaham? Kapaham teu? Ade sih teu kapaham. Jadi tanda balik teh kaduana kaluar mani. Rek ku jalan mimpi ataupun lain. Pidzakar boh keur budak lalaki wal unsa maupun budak awewe. Jadi rek budak lalaki atau budak awewe ketika keluar mani mangka eta teh tanda si budak eta geus nepi kana batas balik. Ti iraha keluar mani bisa jadi ciri balik teh liti sangai sinin karena umur eta budak geus 9 tahun sarua tahun kamarian. Jadi kieu meureun ngagelancengkeunana ketika aya budak lalaki atau budak awewe nu geus umur 8 tahun Qamariyah atau Hijriyah gue kaluar mani maka eta budak teh balik ka eta budak. Sanajan ulah kieu maneh ulah mikirna teh nu sok salah mikir ada cenah urang mah can 15 tahun apan lain ku umur ieu ku kaluar mani kade. Ngan batas minimal nanti umur 8 tahun. Jadi itu bisa jadi patokan ke urang di mana jelema umur geus 8 tahun geus aya kemungkinan eta jelema nincak kana balik. Nyata ku ieu ku kaluar mani balik. Ainu tadi mah kade ku umur tong ulang maneh jiga teu pati kapaham. Ainu tadi mah ku umur rek kaluar mani rek henteu lamun umur 15 tahun balik. Hiji eta tanda balik teh. Atawa kadua tandana balik teh ku sabab kaluar mani mun geus berumur 9 tahun. Lamun geus umur 9 tahun hege kaluar mani tah geus balik teh harita. Nya rek pas 8 tahun ataupun geus leuwih misalnya 8 tahun setengah 10 11 gitu. Jadi ti 8 tahun geus mungkin kade geus kudu hati-hati budak. Ieu kudu waspadana urang bising boga dulur, da nyebutkeun boga anak mapan arencan maneh macan karawin. Ngalamun boga dulur, hege geus berumur 8 tahun ku tahun Hijriyah. Mangka eta kudu geus waspada bisi eta budak geus deukeut-deukeut ku Allah rek ditepikeun kana batas balik. Nyata ku dibere tanda nomor 2 ieu kaluar mani. Ya, kudu diperjelas lah apa itu air mani. Nah, udah tahu apa. Air mani. Ngan pedah paling aya pertanyaan kieu ya. Aya permasalahan kieu. Kumaha lamun eta air mani urang nyaho nya. Ari wadahna air mani lamun lalaki di mana? Di sulbi. Dina sulbi. Jadi lalaki mah kantung air mani nate dina sulbi. Sulbi teh tah eta dina tulang ieu teh. Tulang jalur tulang belakang. Ya ieu tah bahasa ieu tulang jalur tulang tongong ti miti iga dieu. Eta sumberna minangka tabungna. Ngan pedah ti dinya teh engke aya istilah tabung khusus panyimpenanana. Deukeut-deukeut tah. Panjimna deukeut kantung air kemih. Nah, ayeuna kumaha lamun eta cai mani teh karasa geus kaluar kana gagang lamun dia laki khusus da awe mah. Lamun dia laki lamun aya jelema geus karasa kaluar mani tapi encan kaluar kana lubang dakarna. Ngan geus nepi kana gagang ditahan ku manehna. Henteu nepi ka kaluar. Tapi geus nepi kana gagang mah gitu. Lamun cai teh mah geus nepi kana paralona tapi ditahan ku manehna si etana teh ditahan teh ku dirempodkeun badan pas naik ku rasa ditahan. Jadi henteu nepi kana kaluar mah kana lubang. Nah, pertanyaanna apakah lamun keluar mani pertama kali harita kitu ngajadikeun tanda balik
da geus kaluar lamun tina wadah mah ngan teu bijil kana lubang atau encan. Aya dua pendapat. Ceuk Imam Ibnu Hajar henteu. Jadi patokan Ibnu Hajar mah disebutkeun kaluar teh kudu kaluar tina lubang. Lamun cek Imam Muhammad Romli geus jadi. Dan penting mah kaluar tina wadah. Jadi ieu mah istilahna marebutkeun antara kecap kaluar. Lamun Ibnu Hajar patokan kaluar teh kaluar tina lubang, sehingga lamun teu kaluar tina lubang henteu balik. Ngan lamun Imam Romli mah patokanana nu penting kaluar tina wadahna. Mun tabung mah tina tabungna. Jadi najan teu nepi ka ngucur kaluar, artina henteu kaluar kana liang, tetep wae eta cek Imam Romli mah geus jadi ciri balegeur eta budak. Nya seandainya lamun posisi keur sadar pan beureun kitu mah bakal bisa kajadian kitu mah, da keur sadar mah hese, lamun keur sadar jelema karasa kaluar mah turun. Ditahan gitu, dirempotkeun ditahan teu tulus. Sehingga pas dikontrol teh dina lubangna teu aya air mani nu keluar. Tah ieu teh aya dua pendapat cek Ibnu Hajar mah henteu dianggap kaluar mani. Lamun cek Imam Romli mah tetep wae dianggap kaluar mani. Nah, oke. Ieu masalah bakal muncul deui dina bab adus, bal kada perhatikeun. Engke dina bab adus ieu masalah bakal muncul deui. Mereka jadi jelema kitu. Engke mah berarti eta mah geus ngadua kalian katakan misalna geus pengalaman anggap karasa geus kaluar tina wadahna met air mani teh. Ditahan ku manehna. Nah, yang kayak bakal muncul pertanyaan, nah ngawajibkeun adus apa henteu? Tuh, kitu jadi ngaji untuy-untuyan. Ieu masalah ieu engke bakal aprok di dina bab mujibatul ghusli dihareup. Kan aya dina pasal mujibatul ghusli teh aya wa hurujul maniyyi kan gitu. Nah, engke kecap hurujul maniyyina teh kumaha? Masalah ieu muncul deui. Ngan lamun dina masalah jadi ciri baleg henteu. Nama bieu jawabanana. Apakah lamun jelema kaluar mani tina wadah, tina kantungna, tina tabungna, nepi kana gagang dakar, tapi henteu nepi ka kaluar lubang. Apakah bisa jadi tanda baleg tawah henteu? Dua pendapat ulama. Ceuk Ibnu Hajar mah henteu. Lamun ceuk Muhammad Romli kantenan. Nu diparebutkeun kata mana? Kata kaluar. Jadi Ibnu Hajar mah mantukeun disebut kaluar teh ya kaluar dari lubang. Lamun cik Imam Romli mah nu penting kaluar tina tabungna. Cing telak tah biasa. Eta teh kakarek ngaji sadasar kitu, ngaji fikih sadasar kitu. Encan nyaritakeun alasan kaidah encan bal. Entong ora asa jadi ahli fikih karek kitu. Urang teh karek nyebutkeun pendapat ulama eta teh. Ceuk ulama kitu. Lamun aya kasus kawas kitu tah eta tah kitu nya ngarah urang mimiti mikir teh kunaon sababna ulama make sok aya beda pendapat. Sabenerna kadang-kadang dina ngotrekeun hiji kata kaluar mani. Tah keun pelebah manina mah sepakat. Tah ieu kecap kaluarna. Nah, nu dimaksud kaluar teh nu penting asal kaluar tina tabung atau memang harus keluar secara fakta bijil tina lubang. Ulama sok beda pendapat. Urang mah tinggal milu. Dek milu ka Imam Muhammad Romli putuskeun ku urang baleg eta budak teh. Najan teu bijil nepi ka kaluar lubang ge. Lamun dek milu ka pendapat Ibnu Hajar can baleg da secara fakta can aya cai mani nu kaluar tina lubang dakarna. Ngerti? Kan kumaha permasalahan adus teu engke we tungguan dina pasal mujibatul ghusli. Nah lamun kasus kitu teh matak ngawajibkeun adus atawa henteu. Oke, tungguan. Tong sok di rakuskeun ti ayeuna nya engke we sapasal. Eta tanda nomor kadua ingatkeun nya baik budak lalaki maupun budak awewe. Mana ingat patokanna? Awasnya patokan umurna minimal geus ninca 9 tahun ku hitungan tahun qamariyah. Wal haid katilu tandana baleg teh kaluar darah haid. Jadi haid teh istilah keur darah khusus. Merak haid mah merak kade. Merak keur darah khusus anu bijil tina rahim seorang perempuan. Bukan karena alasan sakit, jeung bukan sebab-sebab sejen. Eta mah sebagai ciri manehna awewe we tabeat ka awewean sok kaluar getih.
ta getih nu bijil eta dikatakanlah getih haid. Engke dihareup engke bakal aya pasalna pasal akhir kitab Thaharah engke dihareup aya pembahasan tentang haid. Nama heulaanan dasarna we ngaran haid teh getih khusus nu kaluar tina rahim awewe lain ku sabab ayana penyakit atau sebab-sebab sejen jeung lain karena tas ngajuru. Mangka lamun aya darah nu kaluar tina farjina eta dingaranan darah haid. Kaluarna darah haid eta jadi ciri baleg. Keur saha fil unsa khusus keur budak awewe. Jadi keur budak awewe mah aya deui tanda baleg teh nomor katiluna mungkin balegna eta budak awewe teh kusabab kaluar darah haid. Ngan litis isinin sarua karena umur eta budakna geus 9 tahun komariah. Jadi kieu lamun budak awewe Bang, ketika umur 9 tahun maka aya kemungkinan eta si budak awewe baleg naha ku kaluar mani nu mana tadi atau ku kaluar getih haid. Kada sing tah. Ieu batas minimalna usia 9 tahun. Berarti lamun terjadi tah kieu urang kudu telekna lamun terjadi aya kaluar getih tina parji budak awewe umurna can 8 tahun karek 8 misalna. Nah eta mangka urang kudu waspada artina entong kudu bingung mikirkeun masalah fikih langsung bawa berobat berarti eta penyakit gitu artina aya penyakit di tubuh eta budak. Nah lamun geus umur 9 tahun ya urang kudu merhatikeun heula apakah ieu getih nu kaluar teh karena aya penyakit atau lain namun ternyata memang sehat secara fisik sehat eueuh sebabna naon lain karena kasogok ku sepeda lain atau ku pager lain getih biasa eta mah kaluar we getih tah mangka teu kudu bimbang langsung ku urang sebutkeun heulaanan eta getih teh getih haid otomatis eta si budak awewe statusna geus jadi jelema baligh. Karti geus sakitu ciri baleg masalah saja nu tilu. Tah paling kewaspadaan urang mun keur diri pribadi nya tinggal ukur ku diri urang masing-masing. Apakah urang teh geus jadi jelema baleg can ka diakurkeun. Tanda nu tilu ieu lamun salah sahijina geus aya kade teu meunah henteu urang geus jadi jelema baleg. Sehingga urang teh geus kudu waspada sakabeh pagawean urang eta geus aya catatan. Geus teu bisa dianggap latihan geus kieu. Geus baleg mah teu bisa dianggap latihan, geus teu bisa main-main lah. Sakabeh pagawean urang, boh pagawean dohir, boh pagawean batin, eta geus aya catatan. Jadi geus bakal aya perhitungan gitu, geus kitu. Sakitu teh nya tandana baleg teh. Alat cukup heula. Jadi engke kare ngamulai karena pasal nu bakal datang langsungnya orang merekan eta teh pasal tentang istinja. Ini pasal nu bakal datang teh bakal nerangkeun pasal tentang istinja. Ya. Nanti istinja. Apa arti istinja ya? Nanti aja di pasal. Kalau keumuran kira katimu nanti di pasal. Wallahu a'lam bishawab.